الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله kumaha kaharep wallahu a'lam. Akibat liberal teos ieu tah teu make Al-Qur'anul Karim ieu kakarap tahun 2013 delekeun tahun 2020 kaharepna ka ditu tahun 2030 wallahu a'lam. Ma min zamanin illa ba'dahu syarrun ku hari kake beuh tahun hareup mah leuwih parah. Buktina keur zaman urang leutik keneh mah aya TV di lah hitam putih krenyek tuh akian mah ngeusan leuna. Geus beres pokona mah tutup nyana lamun daek atuh nyetrum deui mun teu daek masa minggu geus disetel-setel aman. Kuari wow. Gusti Allah ngajelaskeun tentang dalil-dalil kamahakawasaan Allah. Diberi ayat-ayat ku Gusti Allah jang supaya yakin bahwa sonya bahwa Khaliq adalah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimimitian kamari ku Gusti Allah nu nurunkeun hujan ti langit teh Gusti Allah kade ayat sanggeus Allah nurunkeun hujan kemudian dampak tina turun hujan nabat kulli syai breng jajadian timbul hararejol pikaresepeun mata hasil tina hujan timbul deui sisikian rentul lobakna luar biasa tina hiji siki jadi ranggeuyanana pohara jasa ngentep nu rapi eta ayat maha kawasa Allah maha sampurna kakawasaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tina hiji pare jadi ranggeina pohara jasa rapi ngentep habam mutarakibah gandrung hiji jadi Masya Allah karim rapih jasa ranggeyanan tina korma hiji korma siki korma jadi ya Allah ya Rabbi tangkal korma hiji tapi buahna pohara rapihna ngentek buah korma hiji kalapa jadi tangkal kalapa mancungan cupatan jararadi buah Masya Allah rapih jasa ranggeyanan ieu kakawasaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah ayat-ayat Gusti Allah anu ngajelaskeun langsung kadele bahwa penciptana adalah Gusti Allah. Timbul kekebonan di kekebonan teh aya anggur aya kacang rentul berbagai-bagai bubuahan palawija anu mantak piresepeun mata urang pikabitaeun sungut urang lamun di dahar eta bonteng manihara rejo kitu amis sigana mah timimiti bonteng nu leutik datang ka nu gede datang ka bakukulna rentul luar biasa bonteng teh. Kemudian aya bonteng suri wah geus marana nama bonteng tapi lain bonteng ieu bah istimewa jeung ayana teh deui lolobanangan bulan puasa bae bonteng suri di mana aya ngan di Tangerang doang aya bonteng suri Garut eueuh bonteng suri Tasik eueuh bonteng tapi di Tangerang mah pohara jasa ngaranna mah bonteng naon meureun ngan baheula kulantaran nu melak Nabi Suri terkenal jadi bonteng suri ya tah. Emang di Tangerang, di Indonesia mah babari nyen ngaran teh babari. Sempat dibahas di dunia internasional. Di dunia internasional sempat dibahas urusan ngaran-ngaran di Indonesia. Di Indonesia babari jasa.
aya oncom ditenen di jero comro eta babari jasa teh geus pokona ngaranana teh babari jasa di Indonesia mah rempah-rempah dihijikeun digoreng bala-bala ngaranna teh padu bae jadi Masya Allah aya kacang diasupkeun ka jero cangro kacang di jero geus comro geus cangro macem-macem babari di Indonesia nyieun ngaran teh eta teh ya Allah maha kawasa Gusti Allah segala rupa ya. Terus hewan-hewan ieu tanda maha kawasa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala cukup geus Allah nyampaikan ayat-ayat Gusti Allah dengan nyata supaya geus ulah mangeranan ka sasaha Allah anu khaliqus samawati wal ard ngadamel langit bumi katut eusina disampaikanlah ku para rasul kejadian ayat-ayat eta teh terakhir disampaikan ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kade Allah teh wa huwa ala kulli syai'in wakil maha ngaraksa Gusti Allah karena seluruh perkara deket Allah teh ngan teu kadeuleu fala ainun taraka wala yadun tasilu ilaik moal bisa dideuleu ku mata moal bisa dicekel ku leungeun Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir cukup geus ayat kabeh jadi ayat itu ya tuh tadi diceritakan timimiti turunna hujan kemudian sisikian ditambah deh ku planet cakrawala timimiti panon poe lempang ka panon poe surup timbul surup muncul geus sabaraha ribu tahun juta tahun maha kawasa Gusti Allah di samping eta aya bulan kulum fi falaki yasbahun teu kaluar tina relna bulan dina rel bulan panon poe dina rel panon poe berbagai planet anu lainna Samsun Syara Mustari Zuhal dan lain sebagainya aya cakrawala teh aya falak-falakna kabeh berputer dina falak maha kawasa Gusti Allah ya Allah ya Rabb urang cicing kuari di bumi ku Allah ditetegen bumina urang nu lempangna sanajan sekali waktu mah digidekeun bumi teh Aceh buktina digidekeun bumi teh Jogja buktina kamari ieu dilongsorkeun Garut kamari dibanjirkeun Bandung nu biasa banjir Jakarta 2000 Bandung giliran cak Allah ulah Jakarta bae Bandung ge sarua terus tata dina mah Tangerang mah teu pernah banjir kuari Tangerang ge bere cak Gusti Allah kayu tadi bere Tangerang wah geus banjir teh gilid deuk ka mana henteu dibere banjir lini gempa ieu teh peringatan nu aing ka manusia ku aing ditetegeun ketika aing netegeun ku aing digidekeun ketika aing daek hayang ngagidekeun ieu tatu sia ka aing jasiana ge bakal modar cukup Allah nyieun ayat-ayat cukup Allah nyieun tanda-tanda kemahakawasaan Allah tinggal urang bae tapi geuninganan manusia aya nu mangeranan keneh ka Isa mangeranan kene ka Maryam mangeranan kene Tritunggal mangeranan kene ka batu ka patung jeung sajabana padahal tanda kemahakawasaan Allah geus jelas jasa timimiti hujanna langitna kemudian planet-planetna sisikian bubuhan taman dan lain sebagainya panasna tiisna dan lain sebagainya ieu adalah tanda kemahakawasaan Allah
tapi loba keneh nu teu percaya bahwa pangeran teh Allah. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil mahal jasa ieu urang iman ka Allah teh mahal. Haji ieu poe Minggu bisa diuk di dieu mahal sanajan motifna mah macem-macem. Motifna mah geus kanyahoan lah ku kaula. Aya anu geus dicarekan bae ku pamajikan ngaji aing nyilid. Aya anu diudag-udag ku bang nyilid 3 bulan geus teu kaeusian. Aya anu hayang nyaho doang coba ngaji ku Pak. Aya cenah ieu mah ngan sakadar hitung-hitung rekreasi bae ngaji ja di satukangeun eta mah di majelis toba sagala beubeulian los. Aya anu memang bener-bener ngaji Allah nu maha uningan. Cok lempengkeun geura ka Gusti Allah. Tanda kemaha kawasan Allah, sempurna kekawasan Allah. Allah sebagai khaliq nu utar atur al-musakkinu wal muharriku wal mudabbir. Allah Rabbul alamin dibaca ku urang unggal salat alhamdulillah sadaya puji tentu ka Gusti Allah milik Allah Rabbil alamin. Allah teh nu ngabogaan sakabeh alam tapi urang terasa henteu karasa bahwa urang dibogaan ku Gusti Allah. Urang mah deureus sakieu mah masih keneh bogalah pengakuan diurus ku Gusti Allah di luareun urang Yahudi, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu dan lain-lain sebagainya teu percayaeun bahwa pangeran teh Allah isuk pageto pae tetep berhadapan jeung Gusti Allah. Urang mah kuari bersyukur sakali deui alhamdulillahirabbil qad ja'akum basairu min rabbikum nyata geus datang ka ranjeun kabeh basairu jamatina basirah. Basirah teh kekuatan cahaya nu aya di hate berarti ngaranna ieu adalah pangdeuleuh hate. Aya deui basor dijamakeun kana absar cahaya kekuatan mata. Lamun basor dijamakeun kana absar mata berarti dedeleuhan mata. Lamun basiro dijamakeun kana basair eta mah dedeleuhan mata hate. Ieu ku Gusti Allah dijelaskeun qad ja'akum basairu nyata datang ka ranjeun kabeh pirang-pirang dedeleuhan mata hate. Sebab ai mata urang mah ieu mah ngaranna alam sogir. Basor dijamakeun kana absar ieu mah ngaranna alam sogir. Alam sogir teh ketika urang muka mata urang nu kadeuleungan sakadar sabelah dunia. Geh lamun eueuh hahalang ketika aya hahalang mah tembok jeung sajabana nu kadeuleungan sakadar batas eta doang. Alam sogir moal kadeuleu ku urang ieu teh lamun aya hahalang. Ketika hahalang ge dedeleuan urang geus sakapanggeuleuna urang remeng-remeng kebelah dituna ieu dedeleuan mah alam sogir kos kieu mah. Tapi basirah mah ieu ngaranna alam kabir. Urang nama cicing bae di imah tapi eta karawang kacipta ku mata hate urang. Bengkolanana ge kacipta jasa di dinya aya kali terus lempang ka belah dinya terus belok kiri di dinya aya imahna nyesarwiti. Urang nama di jero imah bae kieu kabayang irungna kadeuleu matana kadeuleu bibirna kadeuleu aya hunungan saeutik. Masya Allah terus make pakaianana lantaran urang karawang mah dirinya make samping ketika nyana kahareup aya prak nyingsat saeutik kadeuleu. Kabayang ku mata hate Karawang, Bandung, Surabaya. Ketika orang merenung Mekah, Baitullah kabayang urut urang teh oh di Jihad Sud urut urang teh oh di Bahut mah urut urang teh oh di Mispalah urut urang teh oh di anu kabayang bae mata hate. Masya Allah karim. Alam kabir basirah teh. Eta keur carita nu ku urang geus pernah didatangan. Urang pernah ziarah Wali Songo ku urang teh bisa dibayang-bayang mata hate mah pohara mata ieu mah teu kabeuleuh ku urang Surabaya mata hate mah bisa neuleuh basirah ngaranna bisa ku urang dibayang-bayang alam kabir basirah mah pernah ke Madura pernah urang ka Irak pernah ka Iran
kurang dibayangkan mata iya nama perem tapi mata iya na bentak mantak loba jelema teh anu perem bae horengan anu dihudang nu dihandap nama hudang utek-utekan eta teh keur aya di alam kabir jangan keur di alam kabir urang di dieu hai siap perem tapi eta na hudang lalu ngomong nyada keur nerawang ka ditu horenganan sanajan perem eta horeng keur mukaan baju mata batin nama keur mukaan baju mukaan segala kitu BH dibukaan atuh otomatis dongkrak antik na hudang iyalah basiro nu leuwih istimewa deui lantaran urang percaya kana mugoyabat akidah mugoyabat ti Kangjeng Nabi bisa nerawang ka kubur mata hati orang teh bisa ka kubur di jero kubur Gusti Allah nu geus kadeuleu ku urang dibawa kadinya kemudian dikakalerkeun dibuka pipi urang ditempelkeun kana taneuh talina kabeh dibukaan dihijikeun dina suku dibuka suku teh kasunahan-kasunahanana teh terus dipasang tataban urangna peureum kieu bae tapi nerawang ka jero kuburan aing teh bakal kos kitu engke teh kemudian diteuneunnan gelung nu kuari mah teu meunang sambarangan anggel tapi engke mah tina gelung kuari mah teu meunang sambarangan pakaian teu meunang henteu diistrika engke mah pakaianana kos kitu boro-boro aya mode dikaputkeun henteu nerawang urang ka jero kubur masyaallah ieu basirah urang sedangkeun urang yakin jasa saenggeusna tek pasang tataban terus ditutupan geus ditutupan dipincakan anu kamari ieu mah guru urang teh dimule-mule ku muridna kuari mah muridna nincakan taneuh madetan guru urang nu kamari ieu mah abah urang jeung mah urang teh ku urang dipuja-puja jeung dipusti-pusti ketika paeh mah ku urang dipiceun bae kaleuweuk ditincakan kana padet saha ge kos kitu kemudian urang nerawang aing teh nu kos kitu teh bakal ngajopak di jero beres ti dinya barali kabeh nu milu ka jero kuburan adalah amal aing nerawang basirah urang ka jero kubur bakal dituturkeun ku amal perbuatan urang selama hirup urang bagus bakal nuturkeun bagusna goreng bakal nuturkeun gorengna mata urangna peureum mungkin di kamar mungkin di kursi tapi mata teh urang terus ka jero mata ieu mah alam sogir teu kadeuleu nu kadeuleu tumpukan taneuh-taneuh doang ketika mata teh urang nerawang ka jero kuburan masyaallah karim peuheur rarasaan tidinya aya masana datang ka kiamat wallahu alam hanya Allah nu nyaho urang mangan sakadar diberi tanda-tandana bae ku Kangjeng Nabi tanda deket kiamat teh kasir waladiz zina tanda deket kiamat teh anak zina ambalayah nu mabok ambalayah nu maling ambalayah berbagai-bagai kemaksiatan jeung kadzaliman ambalayah tere datang kana waktu kiamat hanya tanda-tandana bae lah tidinya engke bakal kiamat dibayangkeun ku mata hate urang sesuai jeung nu sok dicaritakeun ku ulama meunang tina hadis Kangjeng Nabi belah dituna meunang tina Al-Qur'anul Karim al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthus persis engke jelema teh kosiraru kal farashil mabthus siraru brang ambualaya nu ka dieu kakaler ka kidul Batakunu jibalu kal ahlil manfus etalah nu dibayangkeun ku mata hate urang teh nerawang urang ka masa kiamat tidinya langsung nerawang geus beres kiamat teh mata hate urang teh ka mauqif berangkat ba'ats digiring urang teh ka mahsyar narangtung di dinya mata hate urang datang ka dinya mata ieu mangan sakadar dedeleuan sakieu tapi mata hati urang di samping nu geus kurang kalaksanakeun bisa dibayang-bayang kemudian alam kubur bisa diterawang engke kiamat bisa engke alam akhirat bisa tidinya urang kakarak ka diri urang aya di mana posisi urang engke dina yaumul qiyamah aya di bawah bendera nu mana urang jaga di mauqif
lantaran engke teh Kangjeng Nabi Adam boga bendera, Kangjeng Nabi Idris boga bendera, Kangjeng Nabi Nuh boga bendera, Kangjeng Nabi Sulaiman boga bendera, Ibrahim, Musa, Isa, terakhir Kangjeng Nabi Muhammad kabeh boga bendera. Urang engke neulekeun bendera, ulah salah bendera urang mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asal aya bendera eta cicing di handapeunana. Ulah neangan bendera Golkar. Silakan gitu. Silakan. Geus ti kuari piceuran bendera-bendera nu kos karar itu. Yang naonna nu hartina. Ieu bae bendera la ilaha illallah Muhammadur. Aing pejabat lain sakola henteu gas aing mah dek disadarkeun pokona awak aing dek ka Qurankeun titik aing moal beda boga bendera-bendera macem-macem geus disebut ortodok los disebut kemajuan los maju jang sia aing mah jang ka akhirat bae tah mun aya kiai ustad geus kos kitu mantep lain sakadal mantep mantep sekali mantep ieu masuk ilun kecah kici segala bendera Golkar segala pugu nyungsep ai sakola melos di mimiti ibtidaiyah sanawiyah aliyah Allah berangkatnya anak ka UIN nah terus atau anak kuliah di Trisakti kuliah di IPB Bogor dan lain sebagainya ke ITB bila perlu ke luar negeri guys balik di Mesir, balik di Yaman, balik di Madinah, nyana ngembangkan dunia lain goreng bagus kan memang manehana nangis dirinya duniana bagus los asal ikhlas bae anu balik di Belanda, balik di Inggris, balik di Australia, balik di Jepang, balik di Korea, balik di Amerika ngembangkan di dia ikhlas tapi bagus urang masa sekolah henteu pugu iuran lagi make kusuluh banget teu naik-naik kuari teh sadar teu boga ijazah geus bae moal mimilu aing besi lah hadas mimilu abring-abringan teh nya hode ka mana hulu urang kamari ona urang aya Gus Dur nuturkeun hulu Gus Dur mah nya urang neuk disungsepkeun ka Gus Dur moal sebabnya nama predikat lagi kiai kebelah dia ahli makrifat nu nyahoeun mah ka Gus Dur pasti percaya penuh moal kudu disasarkeun dek nurut dek tenurut deres aya pamimpin kuari pamimpinna saha coba nu koneng teh nu koneng hah tuh dasar tegas kabere Abu Rizal cenah pamimpin engke Abu Rizal apa nyana bisa henteu nyasarkeun urang di agama maksudnya ulah sembarangan hah bung jenggot abang mual apa nyasarkeun apa henteu na wallahu a'lam kahirupannya ge kos kitu kena di dinya ayeuna ayo coba jang milih ka hareup namun can jelas bakal mamawa negara ieu teh urang ulah kami milu abring-abringan sakola henteu naon henteu nyana nu ngeunak urang anu disiksa ku Gusti Allah ieu cenah kieu atuh moal maju teman negara lah ku urusan urang mah kieu moal maju geus batur bae keuna maraju urang mah milu wae moal maju ku sebab urang sederhana pikiran urang ka Allah baik nyana memperjuangkan eta urang milu memperjuangkan Allah wah cenah kararabet moal menang duit eta sia kanyawan ku aing sia eta ieu duit kana mani jualan toge anggeus beres deui leteran teu laku pikeunan los beres mana ieu ban kepuguh jalur kudu puguh heula urang mah boga perhitungan kalkulator Al-Qur'anul Karim kalkulator hadis kalkulator Imam Syafi'i timbangkeun make kalkulator eta ieu demokrasi akur henteu jeung kalkulator eta teh akur atuh ulah dieu cenah ieu mah undang-undang negara milu aing kan aing moal ngagugulukeun sebab aing mesti dicarekan ku Gusti Allah beres kan kos kitu atuh kos kitu bae cenah moal maju lamun deuk maju tuturkeun aing jadi presiden ya boga aturan parangsana siapa yang menjadi presiden atuh siap aya anu ngadukung mangan aing mangan saukur boga ijazah SD misalnya cenah cak urang luar negeri masa presiden ijazah SD ya tuh masalah setuju mah kabeh kiai lamun endek jadi presiden endek naon rencanana hiji endek ngabangun kubah masjid se Indonesia masjid dek di kubahan ku aing kabeh hiji
jeunan munara ku jang naon cenah eta jang mantok-mantokkeun kiai beledug tadi ararese amat lah baru-baru jadi presiden jadi camat geus hese geus ieu mah ibadah bae di jero nagara supaya tentrem ibadah sakitu bola mimilu nah cenah teu maju kiai mah cenah kos kitu mah oke ku aing dibere konsep maju sia hayang ka neraka bere ku aing konsep maju ieu basoir nerewang urang ketika orang nerewang mata hati orang basiroh bariki bae orang di imah orang nerewang hirup aing ku ari umur teh geus mendekati 70 tahun masa muda aing baheula teh aduh dipake sakola keur zaman sakola aing teh kapan pohoan ka Gusti Allah jadinya terus aing jadi pemerintah baheula pernah jadi DPR orenganan jadi DPR teh kos kitu naon bedana jeung orai koros kieu beuki kitu beuki teu beuki ku batur disengsarikeun nu mantap keur memeh jadi DPR mah lempet barang jadi DPR persis orai koros gendut geus teu kudu dipertanyakeun deui eta teh cak abuya Cidahu mah lamun aya tamu ka abuya beteungna gendut geus ulah ditanya deui berarti beuki dahar lamun aya tamu ka abuya mah baheula matana cai mataan we oh berarti tukang tahajud geus kajawan ku abuya mah begitu datang deui oh ieu mah kuru gering geus teu kudu loba carita eta teh kos kitu teh tanda jeung dalil ayat eta teh memeh jadi DPR mah lempet begitu jadi DPR Masya Allah betul kau ngoni anda berarti itu beres ji ulah macam-macam sih tinggalnya tanda eta gosit ikir cerita Basiro aing baheula jadi DPR persis orai koros mun aing ngaju paeh teu ditarima ku Gusti Allah Gusti Allah mah meureun aing disiksa aing ayeuna liwat ka tukang sate ngerecek eta sate dibolak-balik meureun engke awak aing kos kitu dibolak-balik ku malaikat ditusuk meureun percis kos sate digebeg-gebeg ngerecek ya kari mun aing datang ka teu dihampura baheula aing kerja di DPR baheula aing kerja di lurah baheula aing kerja di camat baheula deuh emang ai kahadean mah aya tapi teu sabanding jara rasaan teh jasana aing kerja di lurah lobaan korupsina dibanding benerna meureun benerna mah jurusan ka akhirat teu salahna jurusan ka neraka ieu mah keur carita Basiro nerwang ka alam itu asan mulai tah urang kurucut minimal nu dihandap heula ngurucut Basiro garang ya kari mun urang teh kalau segitu deh kumaha deh encan jadi presiden jadi gubernur jadi menteri jadi bupati ai kitu mah rarasaan urang-urang bener atuh masalah hirup aing baheula teh jadi bupati aing teh kerja di bupati duku aing dibangun urusan syiar agama anu jalan ku aing diberesan tanpa pamrih nuka ditu yatim piatu ku aing geus disadiakeun naon deui ja aing mah urusanana teh segala rupa ge birokrasina dipermudah ku aing urusan ngabangun ja ku aing dipermudah segala rupa asal jelas bae ngan eta pernah aing duit ditilep ku aing ieu doang teh pernah nu eta doang tuduh Gusti kumaha jumput sumput salindung ka rakyat aing aya nu kudu dikondisi-kondisikeun nu rakyat teu kudu nyaho padahal mah Gusti mah nyaho kumaha aing lamun paeh tah Basiro teh datang ka dieu ya Allah ya Rabb deres sama pejabat kiai aing keur mimiti mah bagus tuh dibawaan ku aing ka majelis takrib Riyad Fathul Muin rapi hirup aing
bebarengan yang masyarakat diundang di mana aya nu maot nyalateun, di mana aya nu maot peutingna tahlil, muludan jeung rajaban asana ti sirup aing teh. Sanajan can pati bisa ikhlas teh tapi geus aya di kelompok eta we ngeunaheun paling zikiran lah eta mah urusan berkat. Eta mah urusan pangdorong jeung pangbubunga doang lain eta nu ku aing dimaksud mah babarenganana. Aing hirup kitu teh 15 tahun nikmat da sajeung masyarakat aya naon maksudna motif ibadah. Kabelah dina barang aya pilkada. Mulai aya nu datang ka aing teh tadi nama aing embung kulantaran dibere 20 juta bibitina. Rada asana janu diimahna ge atuh butuh ieu. Malah mahaju cakah cik kitu di imah teh cokot bae lah teu jauh da daun ieu tah mah sapira mere urang mamentah teu naon teh. Aju dicokot eta teh rada jelas asana lain deui ibadah teh nu tadi rada ngeunaheun jadi henteu katempelan ku duit APBD moal salah eta teh. Kabelah dia nama haju hayang deui nyana datang deui mere deui 10 juta. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Urusan dapur maka tunjang tapi urusan batin ceri. Aduh kabelah dia nama terus jadi titah kulurah nyeun proposal aingnya. Belah dia pondok pesantren dijieun hasil proposal teh ai pondok mah bagus jasangan horenganan napasna eueuh. Santri aju teu bararatah ngaji ge teu kurang semangat aing lagi. Taya teh apa halal apa haram nu jelas mah mun teu diridoan ku Gusti mah meureunana atuh haram buktina jatuh barataheun beureun tanda teu ridho ti Gusti Allah. Ieu kumaha tobatna aing ke jabejana kapan eta teh pan duitna duit perpuluh duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah. Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat. Ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal ditarima kecuali dua. Hiji sahir, nomor kedua asyir. Hiji tukang sihir teu ditarima teh mah tobatna kecuali nyana ngesan tina ilmu sihirna, ilmu teluhna. Nomor kedua asyir, tukang nyokotan perpuluh. Tukang ngadahar perpuluh usur. Eta mah kapan ittifaq mutafaq alaih kabeh ulama ngaharamkeun perpuluh bah. Eta mah kajeun urusan pamarentah mah tapi pan aing kabeleteran pan aing nyaho ja aing sok maca kitab eta teh perpuluh teh kok aing make jeung hayang nu mantak asana teu ngeunaheun ieu ibadah teh neruang urang ka akhirat mun aing engke ditimbang amal aya duit perpuluhan teu puguh teu kaaruh aing nyaho mangkaning eta teh haram ikumaha basirah urang datang ka alam mauqif alam mahsyar cerik paingan asana baheula mah ku ngeunaheun jasa hudang ti peuting eueuh beban barang kuari kamari ieu mah kerencan aya pilkada-pilkadaan pilgub pilgubanja eueuh jaringan-jaringan barang ka dieu HP teh luar biasa dipake kegiatan di anu barangnya geus jadi bupati nama aing deuk hubungin ge hese jasa ieu nya nu ngeuna aing nu rugi dunia ngan sakikituna doang rugi akhirat aing mun di sidang janyaho eta mah duit perpuluh deuk kumaha basirah urang tepi ka dieu masyaallah basirah nu mantak Gusti Allah ngajelaskeun qad jaakum basair tetapi di dieu dijelaskeun basair nabi bana hujjat hujajun hujatun hujaj berarti tina basirah mata hate dipake karena hujah ieu basoirna adalah majas dina padahal luasna luar biasa jadi atuh kuari mah majaz ieu teh jelas jata karanjeun kabeh geus datang pirang-pirang hujah pirang-pirang dalil pirang-pirang saksi pirang-pirang mujizat langsung ti Gusti Allah anu katerwag langsung ku mata hate timimiti dalil-dalil anu tadi teh ayat-ayat anu tadi kuari geus datang ka anjeun kabehan tinggal di deuleu bae faman absara falinafsihi sajelema anu ningali make mata hatena timimiti make mata anu alam sogir neuleuh kajadian ayat-ayat Gusti Allah diselusupkeun ke jero dada ke jero hate di dinya mata hate kuari bisa ningali nerewakan kamaha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala
sebagai dalil tah eta teh jelema anu neuleuh kana dalil-dalil eta kana hujah-hujah eta ayat-ayat Gusti Allah nu tadi teh eta teh kamangfaatana pali nafsihi jang manehanana lantaran sawaliana sawabain sarihi lahu ganjaran dedeleuhanana jang nyana wa man amiasa jelema anu buta kemudian sasar teu bisa neuleuh mata hatena teu bisa neuleuh kana hujah dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat tapi ku Gusti Allah teu dibukakeun dihijab buta tina neuleuh mata hatena kana dalil-dalil tersebut atuh palaiha madaratna jang manehanana moal petaka kasara-saranana jang nya tinggal aya persentase kuari neuleuhna aya nu 100% cara Kangjeng tuluy para sahabat belah dieu para tabi 100% tanpa kudu ngaji sapina deui belah dieu aya sapina mah tanpa kudu ngaji Fathul Muin deui belah dieu Fathul Muin mah karangan Imam Zainuddin Malebari tanpa kudu aya Tuhfah tamah karangan Ibnu Hajar tanpa aya Raudhah karangan Imam Nawawi tanpa aya kitab-kitab koskarar itu sahabat mages langsung jitu justru para mujtahid nempo ka Kangjeng Nabi jeung para sahabat kitu keneh dina ilmu tauhidna eueuh wujud kidambako mukhalafah lil hawadis tidak zaman sahabat mah lantaran naon nu diutarakeun ku Kangjeng Nabi langsung mantap jasa kamantepanana boro-borona naon nya dikorbankeun pake perang siap jasa ku mantepna jeung ku yakin ka Gusti Allah kuari diaji kurang wujud kidambako mukhalafatun lil hawadis kiamu binafsi wa daniyat qudrati rodat gandeng di masjid teh aki-aki jeung budak leutik wujud kidambako mukhalafatun lil hawadis giliran kita perang embungeun eta naon artina wujud kidambako atuh zaman sahabat teh aya wujud kidambako perang siap malah sahabat nanya ke dia Tuhan perang deui geus atel awak ge hayang perang buringas kana perang teh eueuh ngaji wujud kidambako kayakinana istimewa anu kuari imimiti orok dipaun geus dipadaan wujud kidambako mukhalafah lil hawadis mae kuari pendidikan leuwih dipaun naon tah TK geus hebat jasa dodoan geus hebat wujudan geus hebat kabelah dieuna oh istimewa woi dikembangkeun disapeker diceramahkeun titah perang boro-boro perang jeung kafir perang jeung kredit ge teu becus naon artina wujud kidambako eta nah aya kelas baheula geus mantep jasa belah dieu para tabiin terus di zaman mujtahid kebelah dieuna urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim sapotong-sapotong iman ka Al-Qur'an iman osok ngeridit keneh osok berarti imanna teu sampurna iman ka Al-Qur'an iman sebagai kitab Allah undang-undang yang di negara aya dina Al-Qur'an kan tenan dipake di Indonesia henteu nu dipake aturan HAM aja kumaha atuh geus tinggal nungguan paeh bae di neraka pasti jasa dikerebekeun pasti jasa pasti anu angkeuh kadinya teu siap untuk merubah terus bae bidinya cicingna paeh rasakeun disate mentek lamun keur ngajabat paeh wah da banget geus aja atuh kudu kumaha ieu atuh urang mah kieu bae jarayat retik urang mah nuturkeun bae hayu bae ja urang geus nyieun wakil DPR wakil urang bupati eta sebagai eksekutif pelaksana atuh urang mah sapira rakyat nyana atuh anu ngelola nyana anu ngarancang undang-undangna nyana siap ngarancang undang-undang neuk aya Al-Qur'an ditempelkeun urang nuturkeun neuk henteu bae atuh urang mah kieu-kieu bae ngan urang kan protes ka Gusti Allah Gusti ja Al-Qur'an teh aya tapi teu dipake nu mantak abdi mah Gusti sakadar sakikieuna bae ja rakyat biasa abdi mah tetep hayang salamet bae Gusti di akhirat sakadar ngomong bae ieu mah bahwa eta teh sabenerna mah henteu make Al-Qur'an abdi ngomong saksina aya Haji Mamun geus
sakitu bae geus beres geus tuh saha jelema nu neuleuh karena ayat-ayat jeung dalil-dalil make ganjaranana mangfaat dajangnyana henteu silakan dajangnyana percaya ke Al-Quran sebagai kitab Allah percaya dipakai henteu kabeh kisos geus teu dipake tarolah eta mah kudu pengkondisian negara iya ya nu sehari-hari ya ayyuhalladzina amanu he jelema-jelema nu iman peremkeun mata anjeun ningali dina nalika neuleuh awewe nu diharamkeun tapan ieu mah dipersilahkeun kakabehan nyaho ayatna taguddu min absari peremkeun di mana-mana neuleuh awewe kemantak cek Syekh Nawawi tanarate mah lantaran awewe mak wajib make jilbab ketika awewe teu dikondisikeun make jilbab lantaran nagarana di urang mah negara demokrasi atuh urangna kuari mah tibalik make jilbab nu mantak Syekh Nawawi mah lamun turun ka Indonesia sorbanna dikaluhurkeun ka dieu ieuna dikadiekeun cara urang Arab do jadi awewe geus teu bisa neuleuh banget Syekh Nawawi Syekh Nawawi nama neuleuh teh nyana ku embung-embungna jadi kieu geus jadi nyana geus teu bisa kadeuleuh beungeut nyana geus nyana teu dayang neuleuh batutan awewe ge neuleuh urang haram jadi henteu geus kieu beureum jadi wali urang mah awewe na terbuka urangna dibuka sebelegenyeng atuh geus kumaha ada perzinahan kuari mah di mobil ge gambarna susu sok bogoda kieu gua lagi datang ka ngomong isi negara jadi pos kieu aja sakurat teh ya gua sok naik mobil we dihareup kieu didalekeun we tuh ke gambar mobil si kos karari itu heran aing mah aing nu numpakna Ki Haji nu numpakna Ki Haji belon bareng turun mah ji pan eta gambarna budak anak mah aju atuh anak ge kula ge resep ieu dek kumaha geus puguh di HP bluetooth geus terus daratang ararasuk informasi luar negeri teh geus pertahanan kemudian kuari mah gambar terbuka di mobil model kos kitu gambar-gambar nu mengarah kana perzinahan nu zinah kuari mah lain ti kalangan muda bae anak bau ingusan ge geus zina budak leutik geus zina kolot zina geus puguh kuari mah ka bangsa jarang-darang da atawa WTS mah ieu mah boga salaki terus bae perzina deuk kumaha kahareup wallahu a'lam akibat liberal teh kos ieu tah henteu make Al-Qur'anul Karim ieu kakarang tahun 2013 delekeun tahun 2020 kahareupna ka ditu tahun 2030 wallahu a'lam ma min zamanin illa ba'da syarrun kuari kake beuh tahun hareup mah leuwih par buktina keur zaman urang leutik keneh mah aya TV di lah hitam putih krenyek tuh akian mah ngeusan euleuna geus beres geus pokona mah tutup nyana lamun daek atuh nyetrum deui mun teu daek masa minggu geus disetel-setel aman kuari wah distrik masuk desa colokeun segala rupana kalan lisik pemandangan teh bala kamari ieu mah kakaraket datang ka nasional doang kemudian aya film-film barat gelah tapi film-film koboi nu kos karari itu kabelah dieuna luar biasa film teh tetep aya sensor malah Gus Dur jadi badan sensor film baheula teh reaksi seluruh ulama di Jawa Timur jeung Jawa Tengah lantaran Gus Dur jadi badan sensor film cak Gus Dur kalau bukan saya yang jadi badan sensor ntar pada lolos semua ternyata ketika Gus Dur jadi badan sensor teh bagus lah orang intina mah lain eta teh mengetahui tentang dunia perfilman cak Gus Dur waduh neraka semua nyahoan Gus Dur tah kabelah dieuna geus eueuh hahalang baheula mah blue film teh di Indonesia tangkep ku polisi kuari mah polisina nu neuleuh blue film siapa teh jawab blue film BF hararese jasa ayo geus sampalaya kuari mah teh
didele ku budak didele atuh ngaji henteu rem can boga pemandangan kos kitu geus ambalaya wallahu alam kahareupna sata nu tanggung jawab kiai mah sakadar ngomong hati-hati zina tah RT tah nu kewajiban sial cek RT ka aing bae lurah tuh cek lurah teh mah aing kudu sorangan ka neraka camat atuh cak camat mah nya atuh bupati atuh cak bupati mah nya aing kudu ka neraka sosoranganan ieu atuh ka gubernur cak gubernur presiden geus bae dihijikeun bae kabeh cukup jang tetanggung jawab soal pornografi soal seks dan lain sebagainya jang ka neraka mah kunaon atuh teu dikondisikeun di negara koordinasi jeung kiai kumaha atuh carana kiai sakadar nyaritakeun hukumna pamarentah anu kudu bertindak ya kudu nama kos gitu tapi ternyata kan henteu geus kiai mah leupas asal geus ngomong beres mentak kula mah ngomong doang ieu mah kula mah adapun pelaksana mah tah kumaha pamarentah ngomong doang kula mah ieu hukum Islam teh kos kieu ieu kieu ieu kos kieu aturanan mah kudu kos kieu ketika henteu atuh sabodohnya anu jadi inohong jadi aing mah ngomong geus beres di akhirat woi Haji Uci selamat aja cak nu ngaji teh kami ge milu ayo geus milu bareng urang aya malaikat yang ini jangan nih emang kenapa dia mengaji aja tapi ngeredit terus jangan yang ini juga jangan kenapa dia pemerintah dia udah tahu hukum-hukumnya dari pengajian tapi dia tidak pernah mau mengodesikan jangan mau dikemanain ya dibakar dulu sebentar lah tadi mantak nutup boga kepentingan milu jeung bendera kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantap kurang dadah kalura dadah sial dadahan aing sial nyal kain urang berangkat mantep tinggal nu kuari jadi pemerintah dek digubiag heula nyawa sia gubiag budak kuari mah teh nyaho ka gubiag digubiag mata lamun urang nyokotan heucak pan kaliek-liek ari panen teh di sawah teh eta jadi pinuh kuletak kemudian di bawah heucak ngaranna tah eta teh supaya bersih digubiag heula ya budak kuali mah teh nyaho eta teh istimewa eta internasional heucak eta dibawa ke alam baheula geus teh nyaraho kuari mah nyahona HP BlackBerry bae pokona kontek ya Allah mata hati orang nerawang kadinya mah di dunia sesenangan orang di akhirat mah cilaka ndek dikubahakeun awak urang terserah ja ieu mah seserahan ye faman absara fali nafsi sajelema nu neuleuh kana dalil-dalil kemudian make aturan-aturanana sanggeus ka urang iman ka Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat anu nyata kadeuleu sakumaha tadi enggeus kemudian urang ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'an cak urang haram urang cak Qur'an wajib urang ngalaksanakeun cak urang sunnah urang berangkat cak urang terus urang nuturkeun sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim ta ieu teh fali nafsi atuh kauntunganana jang dirina anu ngalaksanakeun lamun henteu kuari mah urang iman ka Al-Qur'an rada deres urang mah lain kafir kemudian ai kafir mah geus sakaligus sama geus ieu mah iman ngan sawareh-sawareh urusan-urusanana sawareh-sawareh ieu dilaksanakeun ieu dilaksanakeun ieu nah ieu bakal ditimbang ke lobaan mana antara kahadian jeung kagorenganana nah ieu lamun urang teu neuleuh kana mukjizat teu neuleuh kana ayat teu neuleuh kana hujjah buta mata hatena faman amiya fa'alaiha silakan madaratna melepetaka kasasaranana jangnyaana cek kangjeng Nabi wa ma ana alaikum bihafiz kaula mah teu bisa ngajagaan raqib teu bisa neuleuhan li amalikum kana amal-amalkan ranjeun kula mangan sakadar nyampekeun innama ana nadhirun kula mah sakadar nyampekeun nyingsieunan doang sing hade ulah buta mata hate ulah cara kafir
ulah cara musyrik ulah cara munafik sanggeus tak urang mah mukmin iman ka Al-Qur'anul Karim sing hade ka Al-Qur'an kudu sepenuhna percaya ka Al-Qur'an karena naon-naon aturan Al-Qur'anul Karim sebab ieu mah adalah undang-undang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nusarriful ayat wallahu a'lam. Tilu macem kamari ngabunuh teh nomor kahiji ngabunuh teh ngahaja disebut amdun. Nomor kedua khotoun kasalahan. Nomor katilu sibhu amdin sarupa jeung ngahaja. Sepanjang cerita nana tentang pembunuhan ayeuna urang nyaritakeun kelanjutan nana. Lamun aya jelema Zaid misalna dibacok ku Ki Umar bohewel tak nanyengkleh tuluy dibawa ka imah hamuriring eta teh lamun teu gegeraan ditangani ku medis cek ukuran adat ieu bakal naliwat. Pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan jam 6 pagi tadi di Cisoka. Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan di Cisoka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacakan Fatihah ganjen. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين. Ki Umar ngabacok Ki Zaid sehingga Ki Zaid bohewel. Bahasana bohewel. Coba bahasa Melayu bohewel naon? Hese. Eta istimewa Sunda bohewel. Jadi kadang-kadang agak serem. Bohewel. Cek ukuran adat lamun tegegeraan ditangani na ieu bakalna asana lewat. Tatu model kieu mah bohewel model kieu mah parah. Tapi Ki Zaid teu dibawa ka dokter, teu dibawa ka tukang urut, jadi ngantepkeun ka bohewelanana. Sapoe 2 poe masih bisa bertahan, 3 poe 4 poe maot. Nah ieu Ki Umar sebagai pangnu ngabohewelanana, apakah kena kisos apa henteu? Ieu jadi masalah. Termasuk lain masalah eta bae di Jojo teh naon Jojo. Di Jojo dijotos kabeneran kenapa lipisanana bengkak gede. Eta teh pan ngemu di jerona kudu gegeran dibawa ka tukang urut, dilempengkeun peredaran darahna, diluruskeun atau dibawa ke dokter melalui medis. Ieu mah diantepkeun bae ku dahsyat-dahsyat napang Jojo Ki Umar lantarannya nama make menyem-menyem. Teu sawajar atuh
sagagah-gagah najeng sakenceng-kenceng na lengan tetep baik kena awak biasa-biasa baik tapi lamun geus dibacaan bismillah mau dibacaakeun gue aduh di Islam mah sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Quran maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah ujianna nama musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang teu kudu dilawan tapi nu jelas memang pohara Syekh Abdul Qadir ajalani nuku urang erek dihaolan ieu nyana teh ngarasa capek mun lempang ngarasa capek mun ibadah padahal nyana mah ti leuletik da keneh geus aya anu mendampingi ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep kabina-bina teu kunyana teu ditanya teu dinaon tapi lantaran terus bae nanya muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha selalu nutur-nutur kula bae cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun coba eta taingan nya nama resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat anak urang mah resepeun anu main cimplong resepeun jasa anak urang mah mun nonton TV resepeun jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat atuh nu nuturkeunana teh jin nirjan Masya Allah paling leutik jin miing beda jeung Abdul Qadir mata geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Abdul Qadir pajar mengada-ada sebab eta mah lain seorang nabi seorang wali bangsa Muhammadiyah Persis bangsa PKS ngejebian nu kacarita kitu antak mun nyana ngajebian ka kula dijebian deui ku aing atuh mun jebi deui lamun dalil deui mun jebi atuh aing mah leuwih ngajebi ka jana gitu ta eta bahasa Melayu jebi naon coba ayo pokona Sunda mah kaya bahasa kamu mun dibawa ka Rawakidang waduh Iya masalah soal jojo soal bohewel nu kuduna dibawa ke tukang urut tapi henteu nu kuduna dibawa ke medis tapi henteu eta teh tadi nyaritakeun soal pangjojonya na kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih mun abdi ka leuweung leumpang teh capek mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek nyana ngadongengkeun ja Nabi Gusti mah nu dipake ka cinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek lek datang mah di luhur coba urang naek ka Gunung Karang dua balik be ujian itu kan Kangjeng Nabi manggal poe 3 poe sakali ke saminggu sakali terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang plek tuturkeun ku urang coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bage mad tunggu mad teu kuat teu gage nganggang teng itulah Tuhan Abdul Qadir dongeng ka Gusti unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham teng peureum Tuhan Abdul Qadir baca ieu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa
bentak Tuan Syekh Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa. Lempang Tuan Syekh Abdul Qadir nganggang lempang jangan Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi eta diuk teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal Ambon teu kudu datang diuk teh ieu mah uduk 2 piring kopi rokok modalna ngaji teh gede bebeja ka pamajikan aing ngomong ngaji deh gede modal tapi datang ke jero majelis na Masya Allah sakumahaya cucukan da bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah teu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang pujianana manjur tak kuduna kos kitu ilmu mata ada ngetak manjur ya teu kudu direkam-rekam di HP wah ku adi kita saurang lulus balik Berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir ditunggu tulisan api dokter di budak ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal ditunggu di depan parkir terima kasih orang mana sih atunya waing gitu eta babacaan kos itu jeung loba-loba deh tah ieu keur carita ngajotos mah ngajotos mah lu bere we moal sakali babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hatta ti Imam Syafi'i di Imam Syafi'i emang kumaha kitu cek Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh mah teu kudu berhadapan delekeun ku urang delekeun bae geus delekeun ke nyana indit mun nyana teh indit urang nu indit salam Masya Allah eta babacaan tadi Tuan Syekh Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna ngan teu sambarangan eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan supir Pak Sumantri orang Curug berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah ti Banjar ke Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres ti Banjar ti Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula sanggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cak abah teh ulah ngendong urang balik bae kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti
kok cepet amat lamun ti Banjar kadingan 4 jam geus teu kaharti, ka Bandung ge ka Bandung 3 jam naik nate 3 jam setengah geus ader-aderan. Eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan. Komo pamere atut mama datang bae pokona mah. Wah. Ieu mobil nu urang meuli cash kaya murni Avanza mah datang. Sang kilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna. Tah eta teh harita sedan lah sedan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar. Jalanna berliku-liku teu kaharti. Oh ieu orang dibaca tanu tadi teh eta. Mentak urang ge engke lamun deuk kilir baca eta. Cepet jadina tah. Masya Allah men kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kunci nah kudu ditanyakeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir Der eta jam sabaraha Qadir mana sih aya tak tidak babacaan model kos kitu baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung ditangtangan main bola kurang lembur santri teu bisa santri teu bisa bae emang teu bisa santri mah main bola teu pugu operanan apa nya mah dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang nah ieu mah bae ku greget nah aya santri urang Banten ngadu di dinya begitu bola ku jana disepak ngabledug pepes bola neangan bola anyar deh nggak dadak meuli bola anyar lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun berangkat deui disepak deui kunya waduh cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui suku mun kena aing rengkot aing cak wasit geus-geusan bae geusan ieu boleh terus ke main bola ieu Bang aduh lamun kena suku rarengkot kabeh ieu mah eta teh aya babacaan pendek babacaan mah jang paranti nyepak teh asa ulah napas tarik napas kalur iya bak kok sakitu doang usapkeun ka suku gak coba ge pejeh ge coba anak urang ujian artinya parenek babacaan nama parenek Masya Allah tapi lamun geus kataekan atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah lempang ti dieu ka Surabaya perem bila perlu di luhur jalan kereta di titahna tah di luhur jalan kereta dicek luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun teh lamun diome ku urang man anakna galak tah nah kotok ge indungna ku urang toel teh aja urang ngebeten memeh kotok ngising urang heula atuh aya babacaanna tah eta Islam mah kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak geus sabaraha kali di naon ngaranna ditembak dan lain sebagainya tapi kan Masya Allah lolos dan lolos adapun kamari maut ajal nah geus teu bisa diganggu gugat ajal mah tapi perjalanannya nanti mimiti ditewak timimiti dibantai ditembak emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak begitu ditembak seri we Osama lagi sekurang tembak seri sekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun ongko dikaluarkeun di teangan deui kunyana eta teh Osama bin Laden boga ilmuna ti mana ti Kangjeng Nabi mata atuh baheula eta teh anu di Bogor teh nu diasukeun ka botol Masya Allah di zaman Soekarno diasukeun ka botol pan jelema asup ka botol tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol waduh jene di jero botol teh kumaha ngalawanna aing mal bisa cek Belanda nya geus nyumput di jero botol Soekarno eta emang teu dibantai emang teu ditembak emang teu dianiaya ku Belanda beuh luar biasa can waktuna maot mah teu bae diseret di kumaha nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah subhanahu
wa ta'ala mantap dek jadi pamimpin teh kudu tapak heula mantep urang nuturkeunana nyana jadi kalang dada masyarakat dihareup ketika ngalawan musuh aing dihareup ngeunaheun kurang teh karasana kadada kos urang babaturan bareng jeung babaturan lempang ti peuting aju krek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia dihareup aing nyekelan sia jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamimpin teh krek eno asana ieu juri sakira ieu asa urang numpat yuk ada banyak pamimpin kos kitu katau teu ngomong deui brebat ti heula atuh acak-acak tuh neta kudu boga babacaan paranti ngahareupan musuh geus leungit wari kos kara itu mentek geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas ku Golkar dilaaskeunana teh bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh Golkar aya salian Golkar suaru bae termasuk sekupi teu manjur kudu cicing bae abeng malah lanjut nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridna mah gampang tah mah di buku ge loba tapi tapakna nu hese ge anti terhadap dunia anti terhadap pamere menta maksudna anti menta ulah menta eta nu beratna aya Ki Zaid kajojo ku Ki Umar atawa bohewel kemudian menurut cak adat mun teu gegeraan ditambahan bakal maot ai praktek bener-bener maot walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel namuhlikin anu cek adat bakal maotkeun pamata kulantaran diantep haju maot Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui paehan Ki Umar teh masya Allah walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon pamakathafi muntajian kamun basitin pamakathafi muntajian hatta halaka Ki Zaid gelut aduh omong jeung Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna dihandapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit empang teh sadangkul doang caingna sadangkul doang jeung empangna ge lah teu pati gede dicekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar penca di Cikalong cekel balamkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid cicing bae ngojain teh hudang teh mulu hudang mah salamet tapi nyana endahan turun miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui digerokeun ku Ki Umar hudang sia tetep bae jadi teu hudang teu gadengeun pan dicai mah hudang sia tetep bae teu gadeng benang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang aya sajam kalur pae ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet anu henteu bakal ngerem mun hudang ge cenah mun hudang bakal bisaeun teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang tapi Ki Zaid da dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan kumaha mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae walau alqa lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai caina nu layu adu mugrikon
tekareken bakal ngerem kamun basitin China anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutonyian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata walewi hatta halaka bungkiang pae tak Ki Zaid teh tak kumaha teteh hukum anu kitu pahadarun kasia-sia tamat aya kisos henteu kaki Umar diat ke henteu naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tama Ki Zaid jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang nyana di jero bae berarti bunuh diri tama Ki Zaid teh frustasi meureun. Emang begitu diselidik oh kematian Ki Zaid teh ieu mah katitih katutu hartina kumaha kata dina barang dideuleu dinas kanan kantongna teh aya surat barang dideuleu suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid hubungan kita yang telah kita jalin selama ini barangkali hanya sampai di sinilah kita saling doakan mudah-mudahan kau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku begitu pula aku mantep karena yang memisahkan adalah mungkin suratan di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin aduh sekian kasihmu Sarwiti Cikupa berarti Ki Zaid teh berarti putus cinta pusing nyana teh emang tadina ge meureunna nyana teh apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ieu geus kitu bae aya prak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwa nyana diputuskeun cinta ta eta teh lamun nyana hudang eta salamet dikira-kira sebab lawan cai na ge deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun teh mah Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri tah mah Panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat. Hajah Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Hajah Supinah segera meluncur ke parkiran. Ialah soal pembunuhan, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Mugrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin. Ki Umar malangkeun Ki Zaid ka cai kebenaran caina ieu adalah mugrik lantaran di dieu ku urang ketinggian airna ieu adalah ngaliputan Ki Zaid liput di Ki Zaid jero berarti liput di Ki Zaid jero komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid ka cai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model dikali disadane caina gede atawa di ditu di pintu air nu sok itu naon karangarana kencengna dibalangkeun ka cai nu model kitu kumaha tah lamun maot jadi balangkeun ku Ki Umar ka cai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay
mun ngojai mah salamet ngan ieu mah teu ngojai. Teu ngojai na teh dua masalah. Mungkin bae karena teu bisa atawa bisa ngan aya gangguan angin. Ngojai mah ngojai, tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede. Atau teu bisa ngojai. Ieu kumaha tah lamun kos kitu? Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane, kebeneran teu bisa ngojai. Ilam ya sunha lamun Zaid teu bisa ngojai. Na ieu mah Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh ngahajak nama Ahmad, berarti ieu mah atuh Pak Amdun kos kitu mah kisos deui bodohnya umat. Balas pati kisos. Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar, kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojai. Paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar. Atawa aing ngojai mah bisaeun ngan kabeneran diborong kos digapit. Leungeuna di talian, sukuna di talian dibaringkus. Aju dibalangkeun ka cai sanajan bisa ngojai, hese lantaran dibaringkus. Paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar. Insyaallah. Awazaminan atawa Ki Zaid keur ngorana mah ieu hebat jasa ngojaina lantarannya nama aya keturunan Bugis. Urang Bugis bapan Masya Allah di jero cainya nama biasa kuat genep jam di jero cai. Wallahu alam ta urang Bugis kumaha meureun. Urang lamun deuk ka Lampung bae ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh tah perebut duit. Ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah. Nah ieu konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam, tapi mun maca Quran mah teu kuat teu. Orang Bugis eta ngojai mah jagona, jago jasa. Ya teh Ki Zaid teh ngojai teh cuman kuari mah setruk, jadi teu bisa ngojai atuh boro-boro ngojai mah boro-boro ngojai setruk mah leumpang di hararese lumpuh atawa setruk kebeneran boga masalah jeung Ki Umar lah. Cek Ki Umar ku aing lewatkeun dia dicekel balangkeun ka Cisadane. Paeh kisos Ki Umar teh sanajan bisa ngojai tapi teu daek ngojai teu bisa sanajannya dibalangkeun teu bisa ngojai kisos, dibalangkeun bisa ngojai ngan dibaringkus kisos, dibalangkeun ayeuna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh. Wa ilmana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin. Zaid dibalangkeun ku Ki Umar ka laut. Sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojaina lantaran aya keturunan Bugis. Begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojai teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanana sehingga teu datang-datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leles. Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojai lantaran berhadapan jeung angin eueuh jang mun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibhu ambit berarti ieu termasuk kana sibhu ambit diat 100 onta. Masya Allah mahal jasa nyawa teh mahal. Oh maujid atawa Ki Zaid dibalangkeun ka laut kemudian jago aing ngojai nama ngan begitu ngojai berhadapanana jeung ombak anu sakitu luar biasana nabrak ombak teu bisa-bisa teu nepi-nepi deangan jang pamuntayangan misalna papan karet ban komo parahu mah eueuh sehingga nyana leuleus jasa geus teu daya teu upaya paehlah Ki Zaid Ki Umar jatuh hukumna sibhu amdi. Kumaha lamun bisa ngojai ngan nyana teu ngojai. Zaid jago jasa ngojaina dibalangkeun ka laut tapi nyana teu daekeun ngojai. Wa in amkanahu wallahu a'lam bissawab.